Ya seculan naik. Dulu orang dua pernah berkesayang, lepas sekarang sayang rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda Sampurasun. Tepang deui sareng Kakang, mudah-mudahan pemirsa sadaya sararehat seureukki sareng panjang umur. Nah, di video kali ieu urang mau ngabahas sejarah Samida, asal usulna sareng sabab naon dingaranan Samida. Urang ngan saukur rek mere informasi ka pemirsa sadaya bahwa di situs Samida ayeuna keur dibangun dan ieu sepertina bakal jadi tempat hiburan. Mudah-mudahan pembangunanna lancar, tereh rapi, teu aya kendala baik nu garawena oge danana. Hatur nuhun oge ka pemirsa sadaya anu tos ngadukung channel ieu. Anu teu acan ngadukung kantun di like wae ieu video nanya, di komen, di subscribe nya, ambih mun orang upload deui mana langsung nyaho jeung bisa nempo pangheulana. Terus share nya di Facebook, di IG, di WA, dina grup ejaan oge nya ka tetangga kabaraya. Ambih nyarahun da Samida teh salah sahiji aset raja desa anu ku urang kudu dibanggakeun, dimomolekeun, dijaga, dirawat, dirumat. Mangga kan bade ningali sumping wae ti pasar Raja Desa kantun ka arah Parakan lurus. Nah, saatos SMP aya bengkel elektronik tah upami teu salah. Tidinya kantun belok wae ka kiri lurus terus engke ge pendak sareng Samida. Tah ieu teuing naon ngaranna, tapi ieu maneh bisa ngagantung tuh, bisa nyorosot nepi ka handap tuh jauh pokona malah teuing naon ngaranna mah. Tapi ayeuna mah ulah ka diajarannya da can rapih.